Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai Dulur anu di lembur bare anu di kota. Nepangkeun sim abdi Aab sareng rerencangan ngala tutut ngalah tutut sareng hurang. sareng Mang Baron. Dinten ieu wengi ieu atanapi siang ieu nu ningalina abdi kadongkapan barang ieu teh sanes korban COVID-19 anu dibungkus model kieu, tapi ieu teh kaca visiter nu dongkap di Bandung dugi ka Karawang. Manawi ieu teh kiriman ti Kang Aldi nu hadiat. Mohon mending cuang buka wae Mang ayeuna. Mending langsung we dibuka. Cuang buka wae. Supados katingali. Supados katingali kirimana geuning agung ieu. Cuang buka sarga. Sah. Coba itu. Heeh, orang babadi yo. Batur tonggeng. Babadi mah rek ieu. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya supados kabuka rapi daya anu lecet atuh ninga kanggo murang kali sadayana nya tekan yang dicontoh abdi muka katerna dengan gagang bisih ka peureut atanapi kumaha onamnya ning ditiru iman tos ahli supados aman gitunya. Ayeuna urang tingali naon wae anu dikirim Kang Aldi nya cuang bukaan sadayana sareng cuang jelaskeun naon wae gitu fungsi-fungsina. Alhamdulillah kai jaya kunci teh nyamang kunci teh nyamang kunci teh kanggo nyetem kacapi aya 2 alhamdulillah Mang Kang Aldi 2 nuhun. Terus suling 57 asli Bandung awi koneng. Coba dites Mang gimana sih? Tamiang ya? Saya itu suka liuknya. Buat cuang cobaannya abdi mah biasa tapi upami nirup mah insyaallah. Saya Suling. saya Mung sapur teh ambulan abdi mah. saya Cuang tingali ya kacapina bismillahirrahmanirrahim. aya kene wae. Aya kene wae bungkusna. Alhamdulillah. Aman berarti ieu mah nya. Aman. Cing, mana kata Mang? Oh iya. Ini. Cuang buka di alhamdulillahnya lengkap selamat saya anu lecet cuman ini inangnya copot. Nah maklum lah Bandung Karawang ini kapayuna insyaallah abdi bade ya ngahulang itu latihan nganggo KTP ieu king ansboking ti abdi sapara kanca atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.